Cangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan beramping cinta, tumbuh bunga kasih, kasihmu kasihku. Secangkir madu merah membasahi di kalbu, bersulam asmara, benang-benang cinta melukiskan hati, hatimu hatiku, satu dalam satu. Cangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara dan beramping cinta, tumbuh bunga kasih. Peperen wae di situ makat nakamana meureun aya peperen yang jadi kolot mah makat wajahna aya nang rambet ke demi ka sawah tandur naon dibuat geus cara rapeng teh ka sawah wae teh kena marek dadagangan we di imah sugan arek pinjem duit ka Bu Haji sugan dibere ke kamari mantan dibere ke ieu mah sugan ayeuna sugan dibere geus mogok ka sawah teh sugan arek dadagangan ayeuna mah pinjem duit ka Bu Haji. Siti teh ka mana nya? Eueuh wae Siti teh ka mana sih? Eueuh wae ka mana sih bak teh? Naon sih mah? Siti ka mana coba? Ya aya di jero naon beunang. Teu ulin leuh wae. Aya naon? Aing arek eta rek minjem duit ka Haji. Terus? Hah? Aing dagang ke capek dan sekarang ka sawah capek. Geus kolot. Dagangan di mana? Dagangan anak. Yang di dieu. Tadi nama. Di dieu. Heeh. Yang ke kajian nanti kok si Siti. Kela orang tuh. Nah, tuh nya dawa tempat maknya yang di dieu. Nya, ulah ka mana dagangna? Iya, mah baruan wae. Barang enggak. Mu tempatna hareureun ge kajeun teuing lah. Gitu. Aduh, aya naon sih menera receh teh isuk-isuk teh. Naon sih, Mak? Ulin wae siapa ye kolot dek dagang coba panginjemkeun duit ka Bu Haji. Nah tuh urang mah nginjem geus gede emang kamari nginjem teh dibere oh dasar eta cenah cek mana cenah engke hayang nyaho dan can ditanyakeun deui coba meunang moal Bu Haji jadi eta rek dadagang rek dagang di mana Mak? Oh, di dia di mana Mak? Di dia mah kuburan kebon awi malur yang anu meulina. Di dia tadi mah aing mah yang di dia nya aing mah tempatna di mana coba? Duh tong di dia kita di dia bau bala-bala, bau goreng cau. Papa rek ka sawah heula nya. Geus diskusi we di dieu. Nyalain kitu mah ente ka sawah teh capek. Ayeuna mah di mah dagangan pan bapak sama komo panam. Geus bisa ke mana-mana. Mana coba? Pinjam mereka Bu Haji. Nah, ya heung geus kayak diinjemkeun, tapi lamun meunang dagang mah tong di dieu ngomong di dieu. Oh, kayak di mana we pernah keunana dah. Yang di ditu kan di mana kayak di mana tempat ke mana? Mak, ngawarung mah pos atur atuh di sisi-sisi jalan loba nu liwat, jiwa nu liwat jurig meureun deket kuburan. Kajan teuing tadi nama di dieu gen ge nyaramun, batur ge tetangga ge naon nyaramun. Kayak hiji, mah ajem ararayang kege. Ngayu tibang tetangga tilu. Dagang. Oh, nyangke ge aya paya teh kadut daratang. Tadi yo. Heueuh, eta sabelahnya. Heeh. Heuh, da eta mah tukang ngopi nya Pak RT eta mah. Eta mah ngopi malulu, keke ka dieu wae. Nya enggeus tapi izin heula ka Pak RT. Eta teh nu rada lieur RT naon sih? Lamun dibihkeun kajen di dinya. Di RT eta. Heueuh, bener Mak. RT naon sih teh ranna? Teuing RT naon teh RT kurang saleter. Teh mah RT lieur nya ge bejakeun atuh ka RT kurang saleter malah ge bejakeun kajen ngadon di dinya. Heuh, bohong ngaranna teh RT naon meureun? RT bejakeun. Geus ge kurang coba diinjemkeun nya. Keur geus ngomong ka Bu Haji. Engke we can dibere da. Percayaeun meureun pada geus nini. Geus nini ge mau dijebluk ieu utang mah kagak dibayar.
Nah, mantak lagi nggak tong ngaranda wae kawin. Kayak di imah RT anu kurang saleter ge kajian teh nggak mending ngontrak 100 sabulan. Kan di manehna mah lega gitu. Nonton di dia di dia ngontrak sabulan 100 lah. Ai mahal-mahal mah 600 imahna kudu nu gedong. Ai warung leutik mah kuduna 100.000 kajian sabulan ngontrak. Oke, diomongkan lah ke Pak RT nya. Ada erek ngomong apa langsung? Emak kali itu asal tong lieur ngomong jeung jelema eta mah rada gagap. Nya bejakeun we tuh. Nah, engke urang ngomong lah. Ai mahna jangan duit lah. Bener nya. Ka Bu Haji tapi tong di dia dagangna. Moal ai ku ulah mah. Nah, masa meunang duit lain nang hijau. Nah, bikin emosi we tuh kan jadi luntur tuh. Nyangga suruh merah teh rek ulin nya. Neangan duit, doakeun sing menang duit. Sing menang duitnya. Dagang isupan ge maju menang duit mah. Enggeus dagang, namun dagang tong ngarepotkeun nya. Moal da sia tukang ngaladog wae. Oh nya heuh naon deui sih? Tukang ngaladog, tukang gosip. Henteu lah. Gosip naon? Gosip kabeh. Naon ngaranna BIC aing teh nyong ngaranna BIC we ngan rari teh. Rari. Tungtungna teh teh gosip. Henteu, enggeus nini mangga cicing we dikna tong segala gosip-gosip. Aing ngadek nyamuk. Teh balik ka pada dibawa. Nyamuk nya. Tuh nyamuk. Mah, gua sing hasil. Eta teh anak jeung indung teh recet, we ribut we. Ni unggal poe pusing ah. Dadang, Baji, dari ka mana? biasa baju rek nagihan. Tuh, itu min mawa payung bisa Ini panas, jadi kayak enak nyakar usum panas banget dah. Ya, Buat Bu Haji kukurlingan wae. Iya, payung anyar. Heeh, nya geningan. Ya iya, lebelan tadi copot. Oh, heueuh nya. Bu Haji poho. Oh, suka tadi hajar. Merah me baturnya rangun. Oh, gitu. Ka mana? Biasa ke kantor. Kumaha ya masalah eta? Tagihan. Ih, Bu Haji menican kabayar saperak-perak acan ka Bu Haji ya. Acan menang duit Baji. Di Bu Ustazana can mere. Kenya kedenya. Dugan we ayeuna mere. Kamu mere buru-buru bayarnya. Nah, banyak tadi berekeun. Mending ayah wae nih teh. Arek dadagangan deh. Ya tibang imah sagede pelok nih hayang dadagangan di dinya. Ih, aing mah teh ngalarebul, larurin, balatak. Kira-kira teh ini teh dagang di mana nya? Aing mah hanya betul arek foto-foto jadi teu emut. Kumaha nya? Kudu ka Pak RT ye. Lu laporan heula. Yalah nanya we ka Pak RT. Sugan Pak RT boga tempat nu alus. Mun bisa mah nu gratis juga ning ieu. Anggap we mantuan we nanya. Geus lah, aing mendingan ayeuna neangan Bu Haji. Neangan Bu Haji teh hese di jelema eta mah lelempangan wae. Si aing manggihna di mana coba? Teu boga nomerna tuh deh lah Bu Haji teh. Geus neangan Bu Haji coba. Nelpon Teh Siti nomorna gitu boga kesugan kedeng ka dia orang ngepenta nomorna tapi wae ka dia kemana nya teh kemana Nan, dieu lah aduh rek naon simpin tong macam-macam ya ieu emosi. kunaon deui wae sih jeung Mang Dadang Lain ganti tuh si Mawar ayeuna hayang dadagangan coba ge. dagang naon Nya, rek dagangan dagang bala-bala murun. rek warungan leuleusikan apa gegedean eta teh
Nyatanya aing teu ngarti pokona mah eta teh cenah yang nginjem ka Bu Haji. Kamari nginjem ka Bu Haji cenah teu dibere coba ge. Oh, emang lagi kamari talatah ka empi. Kan teh teh can dibere Pi coba ge. Sugan ayeuna meureun. Dipamikeun Bu Haji mah meureun. Keur teteh nginjem teh kerja emak meureun. Nya henteu lah beda si mawar aing ah. Teu nyaho. Lagian eta ngawarung di dinya rek saha nu meulina tibang imah deket kuburan deket kebon awi can meulina coba. Heueuh nya eta mah kuduna neangan lahan nu gede teh. Heuh batur mah nya sisi jalan yang di bejan ini ngurugul. Nya geugeuh meureun ambe deket di dinya. Kan kaya teteh ambe ngabantuan. Embung ah. Aing mending geus pan aing geus dangdan geus ka salon aing percuma beureun hareupeun naik kompor. Oh nya santeuna meureun aya emah dagang mah teteh di dinya bisa barang dahar. Ya heuh embung ah pokona mah Ye, aing mah geus janji ka manehna. Aing rek nyamperkeun Bu Haji ye, rek nang Bu Haji, rek nginjem duit lamun beunang wawarungana tong di dinya. Terus ditah di mana? Teu nyaho kayak sita laporan ka Pak RT mehna embungeun ngomong jeung RT kurang saleter cenah embungeun. Oh, emang capek tuh deh ngomong jeung RT eta mah teh. Heuh aing poe ngaranna RT naon sih RT teh? Masih Alek itu dah. Oh, RT Alexander Caniago. Nah, nya Sandiaga Uno lain. Sandiaga Uno oh sia teh ikut teh anu di pemerintahan Oh nya. nya. Sugan eta ge sarua ngaranna. Lain. Oh, bener aing po RT Alex. Ngomong-ngomong Alex teh kudu teleb cenah. Oh, Alex gitu nya. Heeh, ngomong na gitu ke Harti ya. manehna ge gagapnya. Coba minta nomor teteh atuh. Arek naon sih minta nomor? Iya, kayak kan lamun mah bawa warungan arek ieu itu order ka teteh. Oke gampang pokoknya aing ayeuna nanya Bu Haji heula ya. Bu Haji geus aya ka dieu can. Can Bu Haji can aya ka dieu teuing ka mana meureun we kieu. Biasana telad-telod we eta jelema ente teh. Oh, ka dieu. Gedeng meureun, gedeng di ka dieu ayeuna geus jam 12 sih. Heeh tuh gedeng deui ka dieu. Tungguan we, rek nungguan di dieu. Ya henteu aing rek ka Pak RT heula, aing rek ka Cekasen kok. Oh, rek cekas merek naon? Eta aing rek nanya teh aing rek nyanyi. Yo aing nanya we ka Google rek nanya lagu kumaha sia. Oh, wah eta lagu kumaha sia. Ya, lu kumaha sia teh? Kumaha lagamna kumaha? Yo kamari teh naon sih Cekasen teh kumaha sia apa kumaha aing gitu judulna teh. Ngeunaheun laguna. Nu keur viral lain. Anu kumaha sih? Na. Oh, eta mah sia-sia atuh. Oh, judulnya sia-sia. Heeh. Pantesan di HP aing kumaha sia. Nya mah kapanggih atuh ai kos kitu mah. Oh, naon judulnya? Sia-sia. Sia-sia. Heeh. Lain aing. Lain, kumaha sia jadina kan. Wah, kumaha sia eueuh. Tong kumaha sia eueuh di dinya nage. Oh, sia-sia judulna. Heeh. Oh, nyaho geus lah. Coba ku aing ditanya sia-sia heuh. Heeh, sia-sia. Aing sapeupeuh tinggal rek nyanyi eta lagu sia-sia. Wah, aing nanya kumaha sia. Can ituna, bok musikna. Alus kan? Halus lah lumayan. Mang Dadang gitu bisa sare keur peuting. Ya Allah. Aing nyanyi we ngagedut we aing sampai Atuh peuting. peuting mah ulah beurang batur mah. Urang mah sia teh waktuna ulin. Iya ampun. Nangis nya, aing rek ka Pak RT we ah. Heeh atuh kadinya di jalanan. Sia keur naon ulang we di halu. Keur nungguan ieu we nu liwat saha we nu liwat di geroan. Anak sia mana? Eueuh keur dibawa ulin. Si mengenaon anak dibawa ulin wae. Ya iraha deui atuh anu mawa ulin teh biasa nage kekelek wae ka mana-mana. Nah, geus tong ngalamun we sia sing kasambet sia. Moal atuh teh nya kasambet bae hayang duit. Nya geus ya. Aing arek naik ka Pak RT. Heeh. Kade nya kudu loban ciduh jeung Pak RT. Tenang we dilawan we Pak RT mah. Tong kitu bisi kualat, kitu na gitu teh kolot. Nah, moal. Ye, Pak RT kos kitu mah entong di bageran capek. Emang nage sih kamari ditanya kos kitu wae nembalan. Yo lamun ngomong berapa? Mau apa? Capek sia teh lamun di bageran mah sia hayang jantungun. Ya, kudu loba nginum cai nginum heula. Tah disuguhan ngamanehna mah. Kudu mau cai sorangan. Ret digana teh RT teh. Nya geus nya aing neangan ka RT heula bari neang Bu Haji. Atuh kade di jalanan nya. Moal tenang aya Cuman kadang deui ge liwat amprok di jalan. Nya geus ya. Heeh, tadi nya teh. Dah. Aya ulin nanyakeun Bu Haji. Ah, rek asup rek mandi.
Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Naon? Ya kunaon mah payung teu hujan Bu Haji. Panas Bu Haji kan tes nagihan ka perum-perum kaditu, perum sawah. Panas. Mana matahari na Bu Haji kan isuk Panas tadi, panas ke kabeurangkeunana mah panas. Oh, besing mehong ya ieu beungeut nya. Nyawa. Oh. Naon? Ai Bu Haji si Mawar nginjem duit tadi bere. Pinjem duit. Heeh. Kamari Bu Haji can meunang duitna. Tuh karunya tuh nini tuh Bu Haji bere Itu dan duit. kamari ge can dibayar 10.500.000. Eta mah kan hutang urang Bu Haji. Ini can asup 1.000. Can kacatatan Bu Haji ya kumaha sih. Pan yang penting orang mempertahankan rumah tangga orang lah tuh Bu Haji tuh baju orang kayak ayeuna Amerika tuh. Kamari Batman tuh, ayeuna Amerika nyawa tuh pahlawan itu Bu Haji. Keisukan naon. Sukan mun aya Spiderman urang dipake tuh. Teh bebek set, rek tuh dipake. gitu. Bu Haji mah karunya nini bere Bu Haji. Pinjemna barasi kamari teh. Cenah mah 3 juta, teh ngarep ngawarung naon meureun. Aya duit mah di amplopan, tapi mungkin mayar moalnya ya. Ya, cenah mah rek ngawarung. Ngan teu nyaho tempatna di mana Bu Haji? Coba Ibu Haji bisi nyolok. Nah, Tuh Bu Haji mah tuh. Tuh. eta. Bu Haji, iya kertasan kene Bu Haji Dan teh. bae Bu Haji mah ieu anyar tuh. Terus kumaha we Haji mah bebas. Ini abong kene, anyar nyolok Bu Haji. Terus pokoknya nginjemna barasi. Ngabong kene, anyar atuh nemen Bu Haji mah to the point. Enggeus mana we duitna dieu tuh si Mawar karunya guguru tua. Udah cekal ya? Ya Allah, dititah deh. Barasi kamari teh 3 juta. Heeh. Tuh. Heuh nya Bu Haji, ngeunaheun ya Bu Haji teh si Bu Haji. Adem kan? Heuh jika urang tuh Bu Haji. Terus Nah, naon teh sok rek dipenta we Bu Haji sok lieur ya. ya bener Iya, ya. tapi nah ingat mayarna. Nu itu ge meuni hese. Ya anu ieu mah nagihna ka ditu ka si Mawar. Ye cek Bu Haji mah nya mending keneh oge dagangna di imah Pak RT da lega. Heuh Bu Haji eta ge di bejaan. Imah di pojok. Gigireun kuburan jeung kebon awi. Coba reksa nu meureun atuh bukan Nah, tuyul nu meulina. Ya tuyul mah tukang nyopetan duit Bu Haji. Nya sugan di dinya aya tuyul. Ih, seremnya Bu Haji. Ya, Engke lah, urang rek ngomong ka Pak RT. teu saeutik kitu 3 juta teh. Nya heueuh nya hoteu saeutik, yang keke dibayar geus. Kade Kana mah tagih we. amprok jeung Bu Haji teh ngan ngarinjem duit we. Mere-mere naon atuh ka Bu Haji teh. Soalnya Bu Haji tadi tarang aya ngaranna duit gitu Bu Haji. Alah, tempo we ditagih nyara rumput. Buset nyumput di mana tuh ngajenak Anu di kolong hau, anu di jero seeng, nyara rumput we. Bu Haji sok lieur. di jero hau. Sungguh di jero hau mah Bu Haji. Terus rek naon deui ya? Bu Haji rek nagihan deui. Ayeuna moal waka mayar maneh. Encan mulai dagang online age. Lain geura atuh. Dagang naon tuh Bu Haji? Lotek ke naon? Capek Bu Haji ngalotek ka kudu kieu. Itu teh back you naon back you. Bebek yuk. Emang aya eta? Heuh, coba kita tanyakeun dina eta Google. Oh gitu. Cara bikin BBQ apa nasinya? Bu Haji teh poho budak sok ngadalaharana gini. Ngaranna Bebek bebek. juga opak buleud. Oh, heuh coba. BBQ naon? Si Mawar nyahoon. Moal eta? Nya Bu Haji mah teu ngarti eta teh bahasa Inggris panangnya. Heuh meureun. Terus lah Bu Haji rek nagihan deui nya. Heuh mah Bu Geus Haji. kade ta poho mayarna. Assalamualaikum. Salam. BBQ. Main kadak ngadenge emang aya kue ngaranna BBQ. BBQ. Apa? Aya ayam Q, kucing Q. Hah? Sebodoh teuing. Aneh Bu Haji nya. Bodoh. Ya, bener duit. Kok aing ditinggali ah.